Naon bedana kurung manuk jeung anrok? Naon bedana? Heeh, kurung manuk jeung anrok. Eta we jawabanna mah ku aing sia diketik deui wae ku ieu. Atuh pertanyaan teh bener gitu. Ya alma kita bener. Naon bedana kurung manuk jeung anrok? Ayo. Sia. Lieur kadinya. Waing dibongoan deui ku ieu pokona maneh, pokona mah. Aduh, pokona. Sia. Naon bedana kurung manuk jeung anroknya? Aing dina bahan rok mah boga wae pokona mah siapa dibongol ku aing ku ieu siap teu? Naon? Taluk? Tah heula atuh heula sabar ah. Sok atuh burukeun kaburu panas ya. Naon bedana kurung manuk jeung anroknya? Anrok. Naon bedana kurung manuk jeung anrok? Heeh. Asa kurang ieu asa kurang masuk logika itu. Asup logika geus bogo eta. Ari kana manuk mah di jerona manuk, ari di arok mah di jerona manuk kita. Salah. Aduh. Salah. Aduh beula. Salah. 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 Naon bedana kurung manuk jeung anrok? Lain eta lain. Taluk teu? Lain eta lain anu lain. Taluk teu pokona mah. Kurung manuk jeung anroknya beda eta Naon teh. bedana? Bedana teh. Taluk teu? Aduh, kela tuh. Ah, kudu dihitung ieu mah laki mah ieu 1, Kela. 2, Kela. Ari karang manuk mah ditinggal bikin handap. 4, Ari arok mah bikin luhur ka dieu teh. 5, 6, Heula atuh kela. Aduh. 7, Ari kana manuk mah bisa goyang-goyang. 8, Bisa goyang-goyang. Ari kana manuk mah cicing mah 9 setengah. Heula atuh deh kela. Aduh, ai mah kela. Aduh. Ai kana manuk mah bisa cicing. Hayo. Ai arok mah Taluk, bisa ngapung. 8 setengah ya. Taluk teh. Aduh. Ai arok mah katingali bisa katingali bener? Salah. Ai kanang manuk mah makin genap. Salah. Keukeuh salah. Enggak salah taluknya 10. Salah. Enggak 10. Sok bukakeun teh etana. Taluk bener mana kitu tah. Sok buru atuh.